Eta menantu aing. Terus di mana? Moy, Hah? nak kedahar naon, Moy? Keur makan ya? Hah? Duh itu kalau beki mural hulu liur ih. Saya mau urut aing mah alus engke aya ieu eta tatoan. Goblok. Sini ka mana? Sia mah berhasil ieu. Kumaha Sok ya? ayeuna hayang naon, sok aya dipanggulikeun hayang naon. Hayang naon kari nyebutkeun. Nah. Cimoy di mana? Kasep nam. Ya Cimo aya di imah nam. Oh, nah tuh mana hayang nih dibere. Lamun kieu carana mending balik ka imah sorangan. Sabodot teuing. Majikan mah tinggal teu we di ditu keun antep cenah jeung bapana. Aing kenangan deui we di ditu. Aing istirahat heula capek euy. Heula aing nungguan mobil ke di ditu teh. Aing panjangkeun perjalanan da ongko aing awing-kawing ti ka urang leuweung. Jadi kieu yo. Hararese hayang ka kota genan. Aing pokona mah erek naon eta teh rek nemplongkeun otak. Sampai imajinasi aing teh terbuka kembali, aing teh lieur-lieur teuing. Ieu mumet aing di kawin jeung si Cimoy. Mitoha kitu, heueuh si Ayah. Jadi kakarujit ka urang teh. Jadi ayeuna mah aing mending keneh mantog, aing mending keneh balik deui. Aing nung bapa aing di ditu. Ngaduda tuh aing di ditu. Sabodot teuing aya awewe mah soalna geus dipacok masuk ka ADC. Mending keneh aing datang ka ditu juga bujangan keneh deui keren kieu gagah. Aing di dieu aya gadis we ngaliwat ku aing kacantol di wae aing sangka bujangan atuh. Keren. Lamun lain teteh awewena. Arek manggihan ye ka imah nempo budak. Aya murid budak keur dahar jigarana teh di imah. Moy, Hah? nak keur dahar naon, Moy? Keur makan ya? Cager nyi. Cager. Mama ya. Wah, kakak geus mama yah mah nyi, geus sagala di dahar pak aya mah. Eta teh nginum kitu geuning ti mana nyi? Tadi masih. Saha salaki maneh, mere? Saha? Tetangga kesyukuran. Musuh teh salaki maneh deui mere sangu ngolo. Mural Kunaon, Mai? Aing mah Nah, jadi mural tehnya ya. Ente buah-buah. Itu ingat di kamar ge teh lieur wae mural. Aduh, aing kudu kaneangan si Jiwong ieu mah kieu mah. Kudu tanggung jawab ya si Jiwong. Aduh, makanin urang geus. Hamilnya. Aduh, ampun, ya kumaha teuing ieu hirup sorangan moy. Teu boga salaki rek kumaha? Nya kumaha deui atuh ya ayeuna mah Da nyaneh teu da ngadon beukian teuing, moy nyawa salaki kitu pangangguran. Ya heuh atuh da ai tekor pasea mah ya kumaha deui atuh. Teu beukian pisan, lagi-lagi teuing. Kan normal ngaranna ge aya ge mere sarua beukian. Ulah sok malikan ka ayah ya moy, da ayah mah geus gede, geus kolot ti heula. Sorangan teh, mata ulah sok pasea teuing cek ayah gen. Gitu. Kene-kene ngeunah hayu we digawean. Lagi-lagi teuing. Oh, da ayeuna mah geus kagok atuh kumaha deui. Rek kumaha rek balikan deui. Rek ditengan. Nya tangan atuh ku aya dahu jamanna ge. Aduh, ya Allah, ya urang neangan si Jiwong ka mana teuing, moy urang ieu. Rek atuh tungguan di dieu, aya rek neangan heula si Jiwongnya. Sugan bisa diteangan diajak badami deui. Ku ayang keur dibere sawah sampai tak mah sugan daekeun deui kitu tah. Nya. Heeh. Atuh tangan ya. Nya, nya, aya neangan si Jiwong. Ulah ka mana-mana cicing di dieu. Nah. Aing ninggalian sawah yuk, sawah aing tah lega anjir, aing mah ada lah boga sawah. Keheulaan aneh.
Asa wamu itu jalma. Goblok saha ieu. Hei! Sia kenaon di dia keher. Kenaon di dia sia. Aing. Guna balik ka imah ke ditu. Balik ka mana sia teh aing Dani? Pamajikan sia atuh. Aing mah rek balik ka indung bapak aing sia teh. Nah teh apa sia? Hantunya kumaha kitu. Pan aing diusir sama kumitoha. Lah, piraku aing teu percaya aing mah. Sia Mun teh si aya mah bager. lah bagor teh dihareupeun batur sia teh kunyuk. Bager si aya mah piraku musir ka sia. Diusir aing pan kamari teh caritana teh aing teh dan ye. Heeh. Aing teh ngajual sawah nu si ayah nu mitoha aing dijual ku aing dipake main slot sih mah kutu kupret. Ya atuh goblok sia mah wawanianan atuh ngajual sawah mitoha. Amun ye pakaya jeung harta banda nu kolotna nu mitoha teh sarua jeung kolot aing teh sia mah. Itu gitu nah teh anjing sia teh dah. Beda deui. Nah beda naon siapa aing teh geus kawin kunyuk. Heeh ari kadinya nama. Japan heueuh. Tapi anggur apa eta mah demi toha sia telin bapa maneh sia Sarua berarti maneh mah teu menganggap mitoha teh indung bapak sia. yang nganggap ari pakaian apa kudu bebeja heula teh si mah teh bebeja meureunnan. Ya aing mah teu bebeja sia teh pan banda kolot banda anak sia teh. Ah depaingan we anjing diusir. Aisyah kumaha kitu mitoha maneh? Geus kabaca ku aing sababangetan model sia mah. Goblok sia mah lah. Ya, Tong nuduhkeun ka aing tungtung teh aing mah beunang. dah heuh ya babangetan sia jiga supa lember mah. Ah anjing ngece wae sia mah ka aing teh. Sia mah ku mitoha teh pasti dikukusak moal didama-dama sia. Ya kawin ka anak kasabaraha? Anak kedua aing terakhir Tahun aing mah ka anak hiji-hijina. Mata aing mah tadina didama-dama ngan aing heueuh kalepasan si aing teh poho. Tadina teh ka Mang Ato aing teh. Wah aing dijual eta sawah 2 petak dipake main judi ku aing teh. beak kabeh. Beak. Nah, tuh goblok tuh ngabagi ke aing. Tidak najis aing kudu ngabeuy ka sia ih. Kapan menang hasil aing? Mental ka mitoha sia tuh jualan mitoha sia. Oh, itu Aing aing. itu nih bararasa kitu nasi geus miang di mana kunyuk. Kapan aing geus maco? Goblok sia buru aing. Ya, Buru aing. Dani. Hah? We kieu sia macul keneh. Oh, pan buru ngalaan saha aing ngalaan pamajikan sia teh. Aing asek poek. Ngalaan pamajikan aing kieu teh. Ah, cai aing kitu matakan aing mah geus ngareunah Dani. Aing mah geus ngareunah yo. Pamajikan aing ya. Aing mah teu kudu gawe. Sia ngareunah sote anjing boga si ayah beunghar goblok. Siapa pan aing mah nyangareunah. Pamajikan han. Ngareunah. Pan aing pasea bae. Heeh. Cing mah kitu. Dari siapa sia wae anjing Aing maksud mah lah. pasea wae. Sia tah mah cai aing belengap-belengap. Memang kawin mah ku aing disebutna jiga putri. Euy, Aing geus kawin mah jiga putra. Galak. putu. Aya sia mah kabawa gelo sia kumaha Iya. gitu atuh. Cicing heula lah aing keur lieur lah. Nah, geus atuh maneh di dia aing mah erek megat mobil. Teh ka mana sia? Pan aing erek balik nah sia teu didengekeun omongan aing seteuih. Aing mah Ya, balik. teh pan aing teh balik teh sia teh dua pilihan, rek balik ka imah sia atau ka imah mitoha. Ya ka imah aing atuh pan geus diusir aing mah ku mitohana ge. Bisi we rek balik deh ka ditu ka tim si ayah. Gengsi dong. Nah anjing nu kieu Gengsi gengsi. dong. Banget nu kieu aya gengsi anjing. Aing mah gede gengsi sama sakieu babangetan aing jiga ieu nya. Jiga veteran ge aing mah gengsina gede. Lah. Geus we ngilu jeung aing macul. Mana sih Cimoy? Geus ngilu jeung Erek macul. dituluykeun. Urut siang mung teh anjing gede aing. Ya, sia mah urut aing mah alus engke aya ieu na tatoan. Goblok. Sia di ka mana? Sia mah geus barase ieu. Ah goblok. Da sia ji wong goblok anjing. Wah aing be goblok. Aduh, kamana ya nangan budak si jiwong aing Gusti. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
ngadaikeun deui kitunya ieu balikan deui jeung anak kuring. Mungkin anak kuring geus keur gede beuteung greuneung geus au aing pusing ngadenge budak karing geus au kitu mah. Aduh, mudah-mudahan daek inu kamari dibere sawak sapetak. Isukan daek kitu dibere sapetak deui nya da kamari ge can lunas sarasaan teh can bayar nu kamari ge sawas sapetak nu dijual teh. Pira ku ayeuna rek dibere deui. Aduh, kumaha hayu pusing aing kena hulu ieu teh. Mudah-mudahan daekeun budakna. Aduh, si ayah teh kamananya mini lila kieu. Ih, ini geus mural kieu. Ih. Istirahat ah. Aduh, mini liur. Kemana atuh neanganna si ayah teh? Lila san, nyaho liur mural kieu. Rayo deui. Aduh, itu kalau beki mural hulu liur ih. Aduh, si ayah lila. Ongkoh kalah ka dibebere si kutu kupre kalah we jadi iyo. Manehna nu ngeunah nyok kabur ka mana ih. Kalau urang nu sangsarana iyo kieu. Lebok tadani si kutu kupret ongkos cek aing ngan mejeuna we manehna ku aing cungcungkeun kan. Aing balik Eta menantu aing. Terus di mana nya nih? Balik ya. Mawa kantong di sepatu, rek kabur ka mana? Ek mulang ka ditu ka Ye. Indung. Ayeuna mah ulah mulang, ayeuna mah nya ulah mulang. Payahna. Nah, aya kasandingan iblis di mana? Ye, dengekeun ku sorangannya, dengekeun ye. Budak aing teh keureuneuh. Nu bener ya. Bener. Ayeuna urang mohon ka sorangan wongnya ye. Hampura aya kamari geus nyarekan nya. Ye. Heuleuh ka dieu, hampura urang hampuranya. Aya maneh hampura heuh. Sarangkeul ya. Ulah kitu jiwa ye, Sarangkeul ulah ya. kitu. Sarangkeul ya. Ye, ulah kitu ye. Dengekeun aya ye. Dengekeun nya ye. Da bager. Rek dibere deui sawah sapetak. Rek dibere deui sawah sapetak. Kamari kumaha Anu kamari mah ke kumaha ke bae lah urusanna mah. Asal sorangan balik deui ka anak ayahnya. Nya, karunya. Geus keur kumaha nih direunahanan anak ulah aya apa? Karunya nya. Nya. Kumaha Sok ayeuna hayang naon, sok aya dipanggulikeun hayang naon. Hayang naon kari nyebutkeun. Hayang Fortuner ya. Oh, ku aya dipangusahakeun. Asa balik deui sing saloleh deui jeung anak ayahnya. Sing saloleh deui, sing bager deui. Sabenerna mah ya. Kumaha nya jadi geus nyeri hate ya. Tong Kamari teh. tong nyeri hate aya hampura nya. Tapi Aya eta hampura aya hampura aya. aduh Ya. pegel ya. Hampura. Eta aya anu bareureum aya keneh teh di imah. Nampang aya anu beureum aya ieu hampura aya hampura. Atuh ya. Ya atuh ya. Balik deui. Ya, kasep ya. Ampun, panggih ayeuna minangku badan teh. Bener. Nah. Cimoy di mana? Kasep nam. Ya cimo aya di imah nam. Aya eta. Aya bener eta teh. Bener nya disadiakeun ku aya. Ya. Mana ya? Sok kadinya kasep ka imah sok. Oh. Sok. Aduh. Moy. Yeuh, ayah mawa deui salakinya neh, moy. Nah, di babawa di ayah. Deng, da urang teh karunya ka sorangan moy sanu rek tanggung jawab nu ke. Karunya moy urang teh ka sorangan tempo heuk. Karobrolnya sorangan Ayah. sing balager deui nya. Eta kumaha eta? Nya nyangke ku aya dipangusahakeun. Sabaraha naon ya? Sawana ya. Tuh benang sapetak 2 petak kop jang sorangan, wong sapetak 2 petak rido ayah mah. Nya. Rido ya. Rido Maksudna sok. ayah ya mere naon? Deng, ayah teh karunya ka maneh uing ka genteng leungit sawah sapetak jeung si Diwong. Hong, kayak mun beak deh kumaha pake selot. Engke ku maneh bebeja deui ka ayah budak mun geus orokan mah heuk. Rek geus kalubar budak mah kalem teuing, ku ayah mah dikitukeun. Aya teh kumaha ya jadi engkeun teh ya. Nya ayah Sawah mah teh langsung kumaha abi merenya ya. eta mah sawahan nu sapetak kumaha Aji Wong eta mah abi lah aya geus masrahkeun ka Aji Wong kitu tah. Ayeuna mah heuk ngarobrol duaan sing alakur deui. Aya Masuk kariwan. atur nuhunnya ya. Nya, Aduh. sing solehnya anak, sing soleh. Nuhun ya, siap. Sing soleh moy, sing alakur deui nya. Sok Ya. sing alakur deui, sok ngarobrol heula duaan. Badami nya. Ditinggalkeun heula ku ayahnya. Nuhunnya. Heuk. Kayak sawana ku abi bade dikontrol. Naon maneh ka dieu deui? Si ayah meni memohon-mohon atuh ka urang.
Mohon naon? Cek urang geunang si ayah mek mere nu bareureum, mek mere sawah. Kaos nu nyawe. Ye hutang nu kamari Kenapa ge. si ayah mana ge boga hutang ka si ayah can dibayar? Cek si ayah teh hutang nu kamari mah ek dilunaskeun da manehna reun. Reun maneh. Ingat apa? Lain anak dugong. Bagong ta maneh bagongna ta. Cek aing ngenan montong sok-sokan ngusir ai ka lalaki teh seteh cimoy. Pan aing teh geus geuleuh ka maneh teu sabar mah guys. Ya, urang mah sing jiga tai konok genan berharga seteh cimoy. Berharga naonna siga teh ucing kitu. Jiga tai ucing bongan satu mere seteh. Heuh, nah tuh maneh hayang dibere. Naon deh maneh seureuk kos anu lucu. Yo cimoy, aing maneh teh tong sok galak-galak teuing. Yuh, Kajen atuh aing ye. si ayah teh geus ngolo ka urang aing bela-belaan tah geus mamawa kantong aing ek balik aing teh. Itu lain aing balik, ke aing. Lain balik kosek diarah we ku kolot. Pan maneh nyebutna cenah ciceurik-ceurik ka si ayah pangneangkeun si Aa Ciwong. Aing mah teu nitah neangan maneh, aing mah keur mural lieur. Kapan heueuh nanti kita budak maneh sabab panas teh. Dugong ge hade. Buka erang ke bu Citra krono betong buroto lempang geang-geang mana salakina. Cenah alabatan reuneuh kujin. Tong sok merengut teuing teh kudu bager ka aing teh sungkem ya. Ya, Bung. cek aing gedak kitu teh aing hanjakal balik deui kieu teh. Aing lamun teu dibere teu dibebenjokeun sawah ku si ayah. Teu dibebenjokeun duit nu bareureum aing mah balik deui cimoy. Teh hayang teuing aing geus diecek ku maneh. Naon deui sore? Tungar cengir di maneh. Sungkem aing teh yo. Bung. Ah. Tapi yang penting dibere deui mah. Wow. Aku aing dipaksa sih geus kagok. Paksa Jadi dipaksa mah ya. laek. Geus teh nafsu nempo maneh gen. Lain teu nafsu-nafsuna ya cimol lamun remen dilongokan mah ke si budak teh bakal jadi budak si jiga si Siti Nurhalijah eta teh Heeh. awewe. Asal ulah siga beungeut maneh we goreng patut kitu. Coba pendek hideung. Heuh jiga Siti Nurhalijah masana aing mah turunan orang Malaysia aing mah. Afrika maneh mah. Baheula aing di Malaysia heula cimoy, baheula Heeh, teh aing boga kaboga orang Malaysia ka dieu Jadi teh. TKW. Itu aing dagang somai aing di ditu mah. Kumaha ayeuna tuh? Mah nya urang teh wae pasea gitu. Atuh sakali-kali mah rada waras gitu tah si ayah geus bager ka urang mik sungkem. Nyi. Ai mane geuning kitu patut gue aing cang balik ya. Balik ka mana? Nya ka imah si ayah. Pan urang arek nempo eta sawah. Engke. Ngajung we atuh. Ih jeung mane pan aing teh api-api bae karepen si ayah mah ka Urang maek mane. sare heula ayeuna mah. Geus ka di sarean di ditu geuwat. Yap balik ya. Geuwat balik geuwat. Oke lah atuh awas. Sama kruh bae mana mau sendal teh. Ante aing menyeker. Pantes. Apal aing mah orang-orang Heeh, da. sawah. Nah juga hayam. Entog. Entong mah leung. Iya bujurna gutak gitak. Mana mapan ipis. Ajeun. Gak Nah, tuh mana triplek hayam. gawat. Hah? Ih justru aing hayang setepeda eta. Si ayah mere sawah. Si ayah mere duit. Aing mah peda si ayah lain peda maneh. Sok kuat balik. Aing ge peda budak lain peda maneh.